nya sok ngalah rojakeunana Mun bikin upami tos rojakeunana rongkap deui ka aki ka dieu bener Ki. kayak ku aki nyawa aja lah cuma di dieu nya Bade dipangadameun ku Ki. mohon tapi Alhamdulillah bener. Sehari beunang. Anu da teu karasa. Iya, kan lagi oyag. Euis. Neng terus jantan nih sampuna. Sanes gitu. Jeung naon maksud maneh kudu Ya, mamawa heuh, sampul atuh atuh meureun cabak cabak euy. kokot teh meni koplok. Mun cuman tieu teh pan maneh mah meureun boga pamajikan jum bari di Saudi oge. Maneh teh boga pamajikan. Ojak. Berarti nanti kemana? Bade milarian ojak. Beneran ojak. Mimpi naonnya lu. Beneran kuat. Nanti. Henteu, wati teh bade naroskeun emar ka ojak. Emar. Nah, naras emar ka ojak kan biasana gampang jeung wati. Sanes kitu, leres kamari teh ojak miwarang emar ka kebon. Ah? Bade mamendakeun sareng acecep saurna. Mana ke kebun teh? Henteu. Alhamdulillah. Kunaon kitu ojak? Ente kamari teh aya emar di kebun teh keur nangis. Cek ojak teh kieu, emar tong nangis engke ka dieu deui we enjing. Ku ojak ieu acecepna bakal ka dieu kitu. Ojak hilap deui kamari teh. Teu nyaris ka acecep. Ai ojak. Untung we ku wati emar teh di piwarang amang we sareng wati. Soalna ieu ojak terang teu. Emar teh kamari tos dangdos meni geulis teh. Tapi pas ditaros ku wati bade ka mana? Bade ka kebun saurna cenah bade papendak sareng acecep di piwarang ojak Ya, gitu. untung aya wati. Mun teu aya karunya emar di kebun nyalira. Ojakna hilap deui. Ai ojak. Wati bade narasna sejen deh mah. Henteu sih wati mah bade naroskeun eta hungkul ojak. Eta hungkul. Moal naraskeun naon? Ata sih kitu hungkul ojak bade mastikeun hungkul sih wati mah. Oh, bener teh enak sana. Misalnya hariwang wati ka emak. Nya cenah lah. Mana teh ka ditu mah. Ojak. Kuat. Punten eta bade sakedap Maaf. punten. Iya. Oh, daun. Daun artinya. Wati bade ka mana? Entas ojak Si Wati, bade. nah jeung si ojak, Kamar deui meureunnya wati. cir. Itu kok ojak diantar mah. Ah, teu kedah tadi ojak bade ka mana? Bade nyalain alun. Tuh. Bisa Aduh, kedeng tungguan. Ka mana maneh? Ih, ngiluan urang atuh bantuan. Kabeneran euy, urang geus puputeran ka mana-mana. Eueuh nu daek jadi Karang Taruna, urang eueuh baturna. Jago si Cecep eueuh mangkat, ayeuna urang nguruskeun sorangan. Wah, mungkin ya. Ih atuh Rul, ieu engke teh ku Pak Kades ku Pak Camat teh boga penghargaan, pemuda anu rajin segala macem aya duitan. Ayeuna teh reh lomba, manya urang nguruskeun ieu sorangan. Orang karesel gitu Bantuan ngarti atuh. orang kanu kieu teh Kayak ge. dibejaan ku urang. Ieu nya jadi aya hiburan karesel teh. Nguruskeun ieu resep engke kan perlombaan. Ayolah daeknya. Wah, bung. Ngeunah penghargaan dulu daripada teu jelas maneh sok. Ge, teu jelas. Cek saha? Apaan maneh daripada maling-maling sampo mending ieu jadi duit. Nya teu pugu daripada maling sampo mah mending ieu jelas. Mane nu leuwih teu puguh sok. Unggal poe mamawa mah nu kieu gawe gimana teh gi. Ieu gawe. Gawe naon mah mun kitu. Pan ieu teh gawe kan, ieu teh gawe, nguruskeun ieu teh gawe. Ayo Nur orang menencam, cija heula jeung Ina. Sok atuh. Ji, 2, 3. Ji, 2, 3. Ah, baik nah nu meunang.
Kumaha sih mama anu kieu urang Inah teu bisa. Bisa Nur, kayak bisa. Inah ari Sari jeung si Encung ka Mararana. Tadi teh ku Inah disamper. Si Sari jeung si Encum teh ke pasar Nur. Nah, teu ngajakan urangnya, urang teh yang meulang-yalangan. Ah, Inah gitu diajakan. Dasar barudak duaan eta mah sarulit teh ngaranna. Ah, sok Nurana. Mar. Aduh, kok ajak teh di pelorian Mar teh tadi teh. Lain, ai kamari Mar ka mana? Amang sareng mati. Ih, Mar mah kunal ka Mar. Alah amang sareng Wati. Kok Mar teh janjian sareng Acecep di kebon? Nya. Nya. Sia Mar kamari Acecep teh ngantosan, dugi kaburit Mar dongkap-dongkap. Acecep teh nungguan Mar. Ti isuk-isuk nepi ka burit-burit ngantosan Mar. Mar kunaon teu dongkap. Ieu mah Cecep mah bakal ngambek ka Mar, bakal kecewa ieu mah. Da Mar teu dongkap. Terus Acecep ngambek. Nya ngambek atuh ku ojak dijanjikeun cek ojak teh enjing ku Mar diantosan. Cecep terus ka ditu kamari Mar kalah teu aya. Ih, gara-gara ojak. Nah, gara-gara ojak. Gara-gara si Wati. Mar lain gara-gara si Wati Mar. Kasihan. Tapi bener. Jalan teh nese teuing ngurus nanaon ku sorangan aing capek sorangan kieu teh da gara-gara si Cecep udah urang urang teh duaan aya baladna ukuran kampung ieu teh kan lega capek da nguruskeun perkara ieu teh warga loba 17 Agustus pasti rame eueun udah jadi Karang Taruna heran Kamu kita kebon goblok kan beli gitu. Mang woi kebeneran euy Nah. Jang. kejualan Heeh, kejualan tuh. awang mun katinggal tinggi da unggal poe sabaraha lila jualan teh Mang Ya, 17-70 tahun meureun. 17-70 tahun. Oh, urang dagang kokek di Baheula baheula. geus apa baru orang dieu loba. Saudara ujung orang dieu. Wah, warawuh atuh. KB imah-imahna. Wauh, KBG. Oh, Da urang mah ngaprak dagangna ngaprak urang mah. cocok. Nah, lagi yang cocok. Jadi Karang Taruna. Teu. Oh, embung urang. Daek atuh Mang. Embung. Amang kan geus warawuh jeung orang dieu. Aing urang dia ge lain. Nyakeun wae minimalna geus wae jeung orang dieu. Bener kan? Cocok jadi Karang Taruna tinggal nyatetkeun hungkul. Embung. Nyatet jelemana terus kan minta sumbangan segala macem. Embung mending dagang aing dagang. Yeh, sarua ieu teh perintah ti camat ti pamarentah nguruskeun 17 Agustus kan teh sakedeung deui Mang. Ah, embung. Kayaknya dagang urang mah kayaknya dagang. Sarua ieu ge. Rek beli mah. Sabaraha emang eta? Ai samangka ieu sabaraha? Eta 200. Aduh, yuk samangka 200. Iya. Kabeh ieu 200. KB sarua 200. Heeh, 200. Ah, cocok. Nah, Wah mun siap-siap 17 Agustus kan butuh dana. heeh. Ieu dagang 200 jeun 1000. Wah, Dagang ka warga. koplok eta mah. Aya leuwihna 800. Asupkeun ka nu Karang Taruna. Halo, wih 800 langganan aing meureun ada reueuh mau mareuli deui meureun. Bae bejakeun sumbangan gitu. Ah, embung. Rek bali mah ya. Boga duit. Ngomong tuh koplok jeung tadi tuh boga duit. Apa nih keur usaha? Ya. Koplok yo. Mah ada urang mah teu bisa. Tuh, kan urang mah teu bisa main nu kieu mah. Bae atuh ke oge bisa. Heh, maneh? Maneh rek ka mana? Si teteh nu hiji deui ka mana teh? Ai maneh nanyakeun saha? Anu Eta, mana? anu pake tiung hideung hiji deui. Ih, Inah pake tiung hideung aa. Soalnya si anu hiji deui teh geuning. Oh, maneh nanyakeun si Sari nya. Heeh. Eueuh si Sari mah. Si Sari jeung si Encung mah keur ka pasar aa. Oh, aya nya. Nya, amang mah di dieu sareng Inah. Moal teh bade. Oh nya, ibu Mina si Edi di mana nya teh? Oh, maneh nanyakeun si Edi. Hayu jeung urang. Oh. Urang dianter. Oh iya teh. Ih, Nur mah. Rek ka mana Nur? Si Nur mah. Si Nur mah mau milu ah. Nur mah pasti kepanasan. Bae we. Mau Deui jeung milu maneh ah. kitu wae. Di si
carekan emak. Yang gue tah, nama rek main sorangan. Ojak. Cari ke aja sekedar. Jangan teh. Alhamdulillah. Tarik ke atuh. Jadi naon dia? Sawe ngadaweun. Oh. Ojak teh bade milarian aro teh ninggal teu. Aduh. Nah, ada teh yang ngalangkung ka dieu mah. Mana teh nya? Ai si emas sareng si bapak sehat tapi. Alhamdulillah sehat teh. Ka ditu atuh amang ka bumi. Mohon insyaallah. Mau teh kapungur mah ku teh sok digaganong, dihuapan. Henteu nya kitu sok digandung aja ku Mun eta. pan dititipkeun ku emak teh. Entos ageung kieu atuh gadung meureun ka bogoh mah. Teu acan gede ka bogoh. Makanya ah, Muhun. ari anu dipikarasa? Aya. Saha cik teh hoyong tara? Isin teh Jika kasawai pan ieu mah teteh. ka Wati. Wati. Alona ce enen. Muhun. Terang wae kan nu geulis ojak teh geuninganna. Cocok lah ku teh didukung sok. Cocoknya teh nya. Nu ageung. Maksudnya nu kasep sareng nu geulis gitu. Mar nyalira wae. Ini main terang kieu Mar. Ya Allah. Hieu Amang. Alim? Nah, Mar. Alim Amang sareng Wati. Gara-gara Wati. Naon anu gara-gara Wati pan Wati nembe dongkap ka dieu. Gara-gara Wati Mar teh jadi pendak jeung Acecep. Hah? Mar, pan Acecepna ge kamari teh teu aya teu dongkap ka kebon. Aya. Ente dongkap Mar teu aya. Percanten ka Wati. Teh tong seur-seur kasih sahanya. Isin. Wati adeuy. Kaneng Wati geuningan. Tong diada-ada tuh teh isin. Teh, ira bade nikah deui. Duh, ka atunya. Nah, duka teh. Eta mah bade ngali deui we ojak. Ali deui. Nah, ngalih. Teu geuning aya teteh di dieu teh rarukun, malah ka pararese wae. Saha nu parasea teh? Ieu Mang Ajum sareng Mang Barat malah ka pasea. Parasea pedah naon teh? Dan teu pira eta ojak. Mang Ajum bade masikeun sampel. Mang Barnet bade masikeun jago. Teu pira. Jagong sareng sampel meuni kedah pasea. Isin ku wargi teh teteh teh. Ah, eta mah aki-akina we, aki-aki lalieur eta mah teh. Geus tong didangukeun. Pokona mah eta mah teh ulah ngalih. Da we teh mah moal rame teh. Tapi eta lamun milih, rek milih anu mana? Mang Ajum atau napi Mang Barnet? Cek saha dongkap. Saur saha teu aya Mar. Tos Mar percanten we ka Wati teu aya. Cecep mah teu aya dongkap. Aya cek ka ojak. Sa Cecep teh ka kebon nungguan Emar. Tapi Wati kalau ngajakan Emar Ameng kamari. Jadi we teh pendak karunya. Oh, ojak teh nyarias kitunya. Nya. Nya antos atuh hari Emar, Alim Amang sareng Wati mah. Ti mah bade Amang nyalira we Mar. Wati. Ayo Ameng. Tadi akhir. Calik Wati. Mana lagi? Capek orang euy, Man. Capek mana lagi? Ieu wae kitu euy, kurang jadikeun Karang Taruna teh Ada eueuh tapi katang. Ieu Karang Taruna ditah ku Pak Camat cek Pak Kades urang. Di mana? Capek di mana? Urang geus muter-muteran kampung, nganawarkeun. Eueuh nu daek tah maturan urang jadi Karang Taruna. Hah? Apaan iya gawena urang teh peputaran ieu teh disita ku Pak Camat, disita ku Pak Kades. Ayeuna pan rek 17 Agustusan ieu. Tah eueuh deui nu daek jadi Karang Taruna. Coba si Cecep eueuh urang naon ku sorangan ayeuna mah Man. Aing mah. Mana daek teu? Mau?
Bener, halus ari kitu mah. Bener daek, halus ari kitu mah. Tah, maneh tugasna babari. Datang ka warga, ditulis ku maneh teh ngaranna tanya. Ngaran ditulis terus sumbanganna sabaraha ditulis. Engke maneh menang penghargaan ti camat nya, menang penghargaan ti kades. Tah engke teh maneh dibere duit aya duitan engku. Aya duitan asli. Tah engke maneh jadi maneh teh pemuda berprestasi. Keprok lah. Keprok. Gitu. Dah ke. Dah bukan nama bulu ada. Nih, ujung urang. Ayo batur euy. Ya. Tadi lagi. Lain ai kamari mana ngalap jagong si Ajung tika beak sakebon benar. Laras mah bener. Maka tika sakebon kitu na kumaha cari tanah eta. Apaan cek Mang Ajum teh kitu? Jak cenah yang jagung masuk ngalah di kebon Mang Ajum. Heh hiji dua ek sakebon ge gue cenah kitu. Cek Mang Ajum rek sakebon ge gawe. Heeh, cek Mang Ajum nah aku ajak tadi. Alah jeung baru teh sakebon. Sakebon. Heeh. Cenah kitu. Maksudna teh lain kadinya eta mah istilahna cokot sakebon teh. Atuh cokot masa perlu we hiji dua jang dahareun mah kitu lin. Ieu mah sakebon. Apa gue eta ge saperluna Amang? Saperluna Da perlu sakebon mah kerjaan. Teu hidung bae edan mah nya ke beak sakebon. Mana di titah Amang? Lain kuna naon pan kamari Majum teh ngamuk ka Amang. Nah kitu ngambek nah jadi ka Amang. Gara-gara sia cenah Barnet cenah tuh barudak meakeun jagung aing ku ti ka sakebon. Heuh pan ceuk Amang teh ceuk teh bere we Jum. Da barudak memuati ka beak sakebon. Bere we hiji dua mah. Nah kumaha? Nya ari ojak mah kumaha Mang Ajungna da biasana barudak mah mantak ngarasa kebon ge. Muncak main bola mah di pur eta teh Mang biasana kan tara di udag-udag we. Nah mumpung meunangeun jadi sakali di alan sakebon. Atuh da sing kira-kira ti ka beak sakebon mah Jak. Mang Banet mah eta mah ojak mah dipiwarang ku Mang Ajum. Terus eta jagongna dikamanakeun sakebon pira ku dibeak di daharnya ku ojak jeung barudak. Dijual ya Amang. Bae edan. Rul. Ka mana nih? Nyarek ka maneh atuh di. Bohong si Karoma tadi mana nanya ke si Sari kita. Mana yang Sari teh encan aing mah diheureuyan mana mah anu geulis teh. Naon marane bogo ka si Sari kudu ngadeukeutan heula urang atuh. Kitu. Ya heueuh. Ai main nuran make jeung mimilu. Da ulin jeung awewe mah teresep atuh. Urang mah milu jeung mararane. Si ojak kemana? Si ojak mah di lemburna mah ka dieu. Aing si ojak nyalekeun loco. Hah, loco. Nek geuno maneh. Hayu Ka Bah Iding nya loco. Iding hayu. Hayu. Urang ngilu tuh di. Milu wae. Ngajak urang. Urang nya loco. Kan memang Ajum mah berot ieu Mang. Kali-kali eta Ulah doraka eta. Satu moal deui. Ojak we teh si mana? Ojak. Terus ti teh euis. Oh, Mang. Heeh. Salam Mang ti teh euis. Kanggo Mang Barnet cenah. Wah, heeh. Nu bener sih teh. Bener iraha ojak ngomong. Kumaha cek si Is? Tadi teh kieu di sauran ojak teh ku teh euis teh. Jak pami pendak sareng Mang Barnet, pang ieu salam gitu teh cenah kitu. Heeh. Kok nah kitu teh. Kunaon cek ojak. Bener eta bener. Salam. Cek si teh teh cenah kieu. Sabenerna mah teh euis teh bingung ka Mang Barnet atau napi ka Mang Ajum nya gitu. Naik terus ka ojak teh ari cek ojak mending Mang Barnet apa mending Mang Ajum? Cek ojak teh. Cek ojak mah? Cek ojak teh kieu. Aduh teh, duka ojak oge bingung. Kudu bingung. Tah, Bejakeun bejakeun engke lamun panghede jeung si Eis. Teu kudu bingung-bingung gitu, geus pilih Mang Barnet gitu. Iya naon ieu kira? Jang jajan. Ser teh. Kenae. Oh, jadi mun pendak jeung teh Eis. Teh Eis tong bingung ka Mang Barnet teh. Mang Barnet we ulah kasih sarajum gitu. Aya teh. Mang Barnetnya tuh Mang, ajak mah mau ada malami milarian arus. Aman jeung arus. Kade omat eta ulah tika meahkeun di jagong batur. Mah. Mun papangi jeung teh Eis ulah bingung. Pilih Mang Barnet. Siap. Ya Mang, mangga. Waalaikumsalam. Ayo. Salah. Mana di dagoan teh kamari kok cenah hayangin panggieunkeun loco cenah kamari. Nya ki bae nyanak locona ki. Sugan teh moal dicokot kamari geus panggieunkeun ku aki teh dua. Mana locona ki? Aya itu dua.
Nah iya mana awe milu wae kalalang. Udah, ulin jeung awewe mah teu rame ki. Duanya tapi ku aki pangadamulkeun ge. Ai abi kumaha ki? Awe mah teu kedah ieu lah sok ieu sakali ewang we. Enggak abi geus sarua tuh yang lolocoan. Teu meunang awe mah kayak nyobian. Adi, orang teh minjem heuh. Sulit maneh mah. Ieu masa lain budak nu kamari ieu mah. Nu kamari teu ngiring ki. Ka mana nu kamari? Teu ngiring. Kunaon? Soalnya ka mana? Di teu ngiring ka dieu di lembur ki. Wios tuh ari ayeuna bade ngarujak naon? Aya itu ki. Naon? Tadi tewe. Tuh, di ngalewatan itu kok. Mana nempo terus? Oh, pastinya. Mana-mana kemarau di kebun batur nya. Tuh, oh, setahun kitu ngewa, yeuh di aki aya rujakeun mah. Aduh. Tah ya tinggal sok tinggal heula tah. Oh, nyaan euy aki Sana mah. tah ieu cecenet naon itu Belanda bos lamun kieu teh sok cobaan. Bulana cukup sakieu. Tah ieu di bulana geus dijikeun nya uyah. Disadiaan. Ki, nuhun ki. Masuk. Nuhun ki. Daripada mau di teun batur. Ki nuhun ki. Sok. Ki orang minjem nyarul. Si ojak. Bal. Tangkurak sek naon? Culang cilong di kebon aing kunyuk. Yang si Arul mah. Tangkurak sek culang cilong di kebon aing pasir kebon sampo aing kunyuk sia nya. Naon cek saha mang orang manek neangan si Arul. Naon si Arul, alasan hungkul sia pukul luak liuk. Neangan si Arul amang nih si Arul. Sidik rek maok sia goblok ngaku sia. Fitnah wae ingetin. Mana tuh mau mata tadi? Nya terus aing nanya sia di mana di ditu coba ditonggo. Naon? Urang mah geus di mah teh euis. Euis. Heeh. Si Randa teh. Heeh. Bener si Euis? Bener, Mang. Ngomong urang teh. Heeh, nyaritakeun Mang Ajun. Nyaan dak. Bener. Bener. Ari dicaritakeun. Ceritakeun ka aing. Tapi kira Mang. Cek naon? Lapar Mang euy, teu Lapar. Euy, teu bisa nyarita oge ke beuteung. Saya tanya tuh. Acan Mang. Terus gampang tah kalau mah loba di saungnya. Bener sih, Is. Bener Mang nyaritakeun Mang Ajun cenah. Awas ceritakeun sia. Carita ku ojak dicaritakeun Mang tapi geus dahar. Hayangan ka aing sih Isnya. Nyangke memang ieu hayang dahar heula. Hah? Dahar. Loh? Bener. Mana teh ningali si ojak? Teu di. Nanya. Teu. Aing mah bener ini omong urang kepanggilkeun kamari dah. Kamari teh. Tuh. Kanu manting alpukatnya. Manting kan manting alpukat tuh ante. Datang amang urang. Urang teh lompat teh kabur. Tah. Teuing tah si ojak ting dibeli ting bara amang aing ngadat. Urang kabur we. Ting beunang ting mah. Henteu di teu beunang. Ningali nyaho? Soalnya orang kamari nempo liwat manehna di dibeuberik we teh amang maneh. Oh, anak bagong make baju beureum teh babaturan maneh. Heeh. Nah, atuh kamari maneh teu ngaku. Atuh daerah mah nya ngakukeun jelema nu sok udah padol. Siapa ngomong urang mah teu apal. Nya mah babaturana. Ding, ngasaan urang? Munah ya. Sulit ih. Ngasaan. Oh gitu, Jak. Mang gitu. Terus kumaha eta? Tah. Cuk tak euis kieu cenah. Kira-kira cek ojak eta mending ka Mang Ajum atau ka Mang Banet? Ya ka Ajum lah. Nya ojak ge masih kena bingung. Heeh. Terus Mang Banet bageur ka ojak. Mang Ajum tapi beunghar, kebona lega. Heeh. Cek ojak teh kitu. Jadi mau barangsak lah teh euy teh. Nyaho lah masih su bunga apa aja aing mah. Cuman cek ojak teh jero hate teh. Da Mang Ajum mah geus bogoeun pamajikan. Yeh, ka di Saudi biun teh. Keun bae ojak ieu. Lalaki mah 2 3 oge keun bae. Hah kitu Mang? Ya, itu hitung ibadah Mang Ajum karanda. Berarti ka mamon. Teh euis teh euis kan. Jak kumaha tuh mending Mang Ajum apa Mang Banet? Berarti ku ojak jawabna Mang Ajum. bener nyangga. Mang Ajum. Mun teh. Mun panggil jeung kae kan. Banyak banyak kena Mang Ajum. Tapi Mang Banet bageur ka ojak teh sok merean duit. Kan Mang mantan Si Banet nah mah duit paling 1000 perak 200 perak.
Sia yang masuk sabaraha di aing 5.000 ku aing bere. Ah nya sabaraha we ojak. Oh geus ka dibere ku aing. Sampun apunya. Nya haeu nah Ieu mang banyak ge enakan kena ieu. Sok aing sos. Kumaha dipangmabelengkeun ku Mang Ajum mah. Munahnya. Ih anjing asin. Usaha anu maneh? Goblok, pahit ieu mah. Si eta mah teu dibersihan ih. Perut Oh, awina. kabalenderan marane mah nyeun teh. Orang makanan dahar saeutik teungeuna. Bersihan awina geura. Tuah. Anyalin ku urang atuh. Kadi kieu. Tahu kadinya kendi. Ieu. Sok coba di orang tambahan jambu sugan we teh payet. Tadi mah atuh dah. Wih. Hiji gendi. Iya. Ah mana mah pahit tuh. Ente, manis ditambahan nih kurang. Ada tuh murah. Nur panjang lanjut atuh murah. Sok ada Oh, kurang. hayang ada harna unggul mana. Ah, ingat teh hayangnya pahit. Nu hiji asin. Cing balik atuh di. Oh. Ya, nu Sok. urang coba. Mana nu maneh mah teu bijil. Ah, yang pahit gak dia jika yang mana mah. Sok atuh keluarkeun gebug. Tah, geus bijil. Pahit mana mah. Nungguhan orang. Cayan cieu ih sigana naon. Jambuna. Heeh. Ngah kana nu ieu ngeunah. Tapi aya ladaan. Buruk anjing ieu mah teu dempukeun aya belatungan ih. Emang nu diasupkan jadi aralus baru uruk sarua. Pantes pahit. Goblok sia mah. Pokona kitu weh. Bukan namun teh nanyakeun. Mending Mang Banet apa Mang Ajum? Mang Ajum. Siapa tuh ya gitu? Heeh. Terus kali dia. Kokek koplok Jeung haseup sagala di duh. Mang. kokek ye. Kokek Mang. Kokek. Ah tapi moal ojakna teu gedu acis. Ya kebae dieu. Hayang. Hayang mah. Hayang geus. Bang hayang samangka Mang. Menang itu Hayang samangka ya. Aya. Hiji Berapaan tuh? 200-an. Ah 100 perak nu kunyuk. 200. 200. Hiji Mana mah. hayang ngajak? Eta Geus bae kan Mang Ajum dibayarkeun. Mang kokek. Sok untuk kabeh. Kabeh meunang. Kabeh. Hayang melon Mang. Melon, Si melon. Utep. Si Utep hayang melon. Dia kedangna bae cuci mulut Heeh cuci mulut Mang. supaya Ba, iya, enak, bae, Mang. supaya enak lancar. Iya bae Mang. Bae. Lu ngait segala tuh kokek sih teh. Urang nganyuk kade. Moal dibayar ku urang. Ieu kabeh arek. Arek mah. kabeh. Mang. Ojakna ka imah teh Isla atuh nya. Aing diborong. Geus heula duitna ya, duit ongkos. Diborong koplok aing geus alhamdulillah. Bae, Mang. Bae. Imah si Utep bakal kabagian Mang. Nah, kabeh. Ojak arek ka imah teh Isla atuh arek kitu mana? Itu jalan mana ya? Jajan. Iya cekap Mang. Iya. Jeung haseup sagala koplok tadi. Nah, geuskeun bae. Sia-sia Mana? Nya atuh reka teh Isla. Heeh. Mang nuhun. Ieu baru dak. Mang assalamualaikum. Bener? Ya bener. Iya. Sasame suka. Nganyuk. Hah? Aing semua bisa dagang Gampang ke ka imah. Isukan amplop lunas. Si gawe heuh. Gampang bae sampelnya dari. Dagangan aing laku ku lakuna. Iya sampelnya. Embung tuh. Ini dah heula. Coba ki aing. Isukan dibayar ku aing. Aing kumaha aya dagangan bea koplok aing. Duit dagangan aing. Itu semuanya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.